Astagfirullah. Jangan jadi kan dia. Kita mau edit lah. Kira. Sarape lah, yang baik di sawah teh dewa kopi-kopi acan. Pemajikan teh yang kemana di teh? Kopi. Baje. Ini kan baik di sawah baje lah. Lain eta rek nitah gawe eta ngalah sawa mah. Sawah. Mas eta geus ada rasa Bang. Iya teh. Astagfirullah. Jangan jadi kan dia. Eta di tengah sawah. Jangan siapa mana mah? Misi Adi. Jangan hari dia sana sawo-sawo gitu. Di kita di tengah sawah. Lama alasan mereka sawo-sawo teh alasan pada janjian di saung. Ini bangun saji. Sawo, mana ngalah sawo Janjian orangnya apalah lain sawo-sawo. Eta mah alasan ngalah sawo teh alasan. Aku emang anjir aing Pak. Sehat janjian. Oh, sudah kita teh ye. Ngomong nama ngalah sawo pada mereka janjian di sawo. Nya janjian atuh ngalah sawo geus naon Tahu bayar dong. atuh. Ini dua aja. Irahan kawan baje teh. Masalah ki urang kanu teh gablak. Pamajikan lu kan di tanah. Lebat timuruan mah. Kira bisa na tuh. Meni mana naon dirasa? Naon deh kenela tuh kolot ke ngobrol. Kawan eueuh deui eta teh janjian teh. Ngalah sawo janjian. Ada satu baje beneran di bawah teh naon? Eta kita ngalah sawo dong rusak penyarenteng pajakon teh janjian bobogohan. Aduh aing. Tuh aya mana ija menikah salak kitu teh kos nu kasep we salak kitu teh. Bareng patut kitu oge meuni semua wae. Buat baje lah jumurang we ngalah sawo mah aya. Ayo si bandar kempung ke masalah ki aing ngaji mararantog. Oke sapi. Majikan timuran kitu mah geus moal bakal belikan duit begitu mah. Ayo baje lah. Asal soroban celuna teh di si bandar kemplung di Samarantog tong ngadiri. Ya, dia pernah dengarkan. Lahan pingkeun dia ulah kitu, itu teh nikah Eta mah alasan, eta teh alasan, eta teh ngalah sawo janjian di saung aing nyaho. Atuh teh ka saung janjian di saung mah. Teang Mau tali butuh saung. duit teh pan teh urang teh. Copoe teh minta macung, minta naon. Alasan. Minta nanggung saung. Oh, kumaha di dinya we lah, aing mah lieur. Wah, mere mah da teh butuh duitna meureun eta kitu ge. Wah, ngamek wae teh. Makara orang wajib nyanyakan si Ija. Atuh da lain keur-keureuneuh meureunnya. Kemarinan bawana budak lah. Aduh itu ingat mana tuh gitu mah tuh. Lain kebiasaan. Timuruan Segala kadunungan. Kebiasaan teh pengeunaan. Ayo ke timuruan wae.